ambing diayun-ayun ku kaasih indung dineleng-nengku gera gede gera jaluk jugjangku gelah makayakeun indung calik di payunan ibu ramah hidup dihanap dilahuna lemang salami ieu hidup jadi tanggung jawab anu jeung bapak hidup isuk jaga ninggeto baris lepas simbol tina ngecageun aisan simbol lepas na tanggal walar inung bapak hidup anaki mangga gera luksur payunan hidup aya dua ciri anu jantan cukang lantaran kumelarna hidup ke alam dunia nutos kahesean kecapean ku hidup ngarorok hidup tikuet kubragna ke alam dunia tuk dugi kadangat ayeuna mangkak dewasa kalian pinuh ku kadunya asih anu tan wates wangena anu hamu tiasa dipulangkeun deui ku hidup dinten ieu mangrupi dinten anu pamungkas hidup aya dina tanggal walerna anjing pageto sabada hidup resmi dirapalan bakal lepas tanggal jawal tanggal walar nu jantan ibu ramah hidup taya dewanci anu mustari hidup nyuhunkeun dihapunten kainung bapak hidup ayeuna pisan tetapi doana jalaran enjing pada ngelaksanakeun akad nikah mangga Bapak Mama nu salami ieu parantos kahesean abdi nu ngajantenkeun abdi sareng mama repot ti kawit abdi alit dugi ka ayeuna pisan abdi nampi kawenang kawelas asina bapa sareng mama tangtos moal disimpen di handap-handap katampi ku ati sanubari abdi kalayan abdi nedadi hapunten dugi kadanget ieu tetiasa mulangkeun ka asih bapa sareng mama dinten Ahad enjing abdi bade ngalaksanakeun akad nikah bade naratas ngawangun rumah tangga mugi bapa kalih mama ngawidian kalayan ridho dibubuh pangdoa malah mana rumah tangga abdi aya dina ridho Allah bapa cukang lantaran abdi lahir ke alam dunia Bapak aya harewos ti tuang putra nedawi di urang enjing pan dinten Ahad
baris jatuh rami mangga. Bapak Ngawidian nikahkan udah mau sakitu anu pedati bapak anaknya, tapi sing yakin keretek dina manah bapak hidup pinuh mung tewasa kedah aladang bingah anu sakalangkung. Mangga anaknya geura wasuk dan kasampean ibu hidup anak. Sungkem cium dampal sampean ibu anaki halap barokahna cium heula sun heula. Alhamdulillah barokah mangga geura wasuk. Hidup tiasa dugi ka dewasa kieu kada kidik kaditu ka dia milari nafkah ngabantosan ramah hidup anaki diaping pinuh kausih teras di sejangas mugi gersa Nalisa maka jaga sengitna kulawarga hidup di luar ke sapadana hidup rumah tangga. Sungkem anaki mama harewaskeun harewaskeun ku hidup. Doakeun mama sing sehat anaki. Sun mama anaki sun. Maka ayeuna ngalih ka Tuang Rama. Bangga hidup calik antawis ibu sareng Rama. Tangkep dua anak hijikeun anaknya. Diaping pinuh kausih nedami di sejangarat. Alhamdulillah menawi aya nenek lah aya keneh pasti aya. Sungkeun doa ka nenek itu calik di dia.
acara ngejakeun Aisan laras sareng sungkeman parantos lekasan sekedap deui urang garis majeng kana acara siraman. Mangga Bapak dicanak deui putrana kalebet.